Dalaunan deh, bisa gebis. Dalaunan. Mang Baso. Panggil dewa jeung calma ieu aing. Nah, Mang, calon baso. Nanyakeun di baso. Enggak, saya geus dagang tadi baso mah beurang. Abdi teh lapar, Mang. Yo, ini tadi milarian tukang baso. Nah, isi Mang kalah kana mandi bola. Heran aku mah pamikiranna. Baso Mang geus tadi beurang. Ayeuna mah bagian nungguan mandi bola, lumayan geus beak baso mah tadi beurang. Geus balik. Pan saya teh pelanggan setia, Mang. Saya lapar. Kumaha pikiranna heran. Ai saya ek meuli, pila ku gadaharan mandi bola. Mikir atuh, Mang. Saya teh hayang baso. Pelanggan setia naon? Unggal datang ka anjing ngan musingkeun wae. Neangan ka ditu tuh basona. Karena kita neangan tukang baso nu lain. Pat saya mah pelanggan emang. Mang, anu begitu ka Mang selalu setia nungguan Mang dagang baso di mana ku abi di teangan Mang. Saking ku pelanggan setia. Nah, emang kalahkan kita beli ka batur. Heran da aing mah. Samoda teuing, aing mah teh hayang dilangganan ku sia. Biasa dengan sok datang dengan musingkeun we jeung musingkeun. Balik ka ditu ah. Wujud aing lila-lila mah unggal poe panggih we jeung jalma ieu aing. Ih, ampun. Mang. Aduh, si Mang kumaha pola pikir nah heran. Pola pikir kumaha? Mang. Ye, saya kukulilingan yang si Mang geus beli baso. Ayeuna kalahkan kita meuli ka tukang baso nu lain. Kalahkan urang diusir, diamekan. Mang, ye, mun saya niat jelema nyeri hatean, urang bisa dilaporkan ke polisi. Mang geus dicarekan dia. Ay, ampun. Saya teh Mang pelanggan ke si Mang teh meuli baso. Nungguan geus beak baso aing lagi aing kan nungguan mandi bola ieu. Jangan kan itu baso mah. Mang, mun dagang baso we kan saya lapar. Aku kumaha aing wae. Tadi dinya nu ngatur-ngatur geuningan. Ah, lieur si Mang mah teu jelas. Sia nu lieur. Halus itu. Cager. Alhamdulillah. Cager. Hah? Alhamdulillah cager. Apa tuh TBD ini apa tuh? Nangis cager, nanya ini nya. Cager. Alhamdulillah geus cager. Aing mah kumaha? Atuh pamikiran teh di koloten maneh teh. Aing teh nanya ke maneh. Maneh cager. Tadi mah ada beda atuh da aing maneh pamer pisan masalah kana ieu maneh. Kan dia tadi nanya. Wani tembalan. Cager, Pli. Cager. Alhamdulillah. Cager ayeuna mah. Cager. Oh, ya teh pasti mahal ya. Atuh udah pakai BPJS dia. Ada di Teu teu make. Hah? Teu make. Di mana? Teu make. Naon ngeceureuk geuningan? Aing mah gecager teu kudu dijeng ceurikan. Alhamdulillah mah gecager. Geus. Kawan Mansur yang kau berikan. Halo. Anda sedang apa? Ya ada, Aing sedang aja dong. Anda dari mana? Aing habis dari rumah mau ke warung, boleh pinjem motor sebentar? Ulah mah. Ulah ka bina-bina teh atuh pirang nginjem motor ka hareup rek meuli rokok. Motor ieu mah ieu. Nah ieu nanti. Sakedeung moal lila ieu. Motor ieu mah ieu mang. Sakedeung moal lila. Ka bina-bina teuing. Rek meuli rokok ka hareup tah. Tahu aing mah mang. Tuh kan teu becuknya. Satu ada aing mantan pembalap. Sakedeung moal lila ieu. Udah pirang di motor. Aing mah teh mah ada nasibna euy. Mana motor, Pak? Kumaha ade ka warung teh lagi. Nah, diinjemkeun. Nah gitu. Ureman. Preman. Aduh. Ayo motor ieu mah kalah. Lain ngomong atau reman gitu aing ada. Mana itu dah ngomong ayo wae ngomong gitu ya na. Tekunan mah teh pan. Aman. Aing nyeri cokor aja. Oh, sudah. Apaan pisan dia. Dia mah. Yang aing.
kota Alhamdulillah rabbil alamin. Laris manis Tanjung Kimpul. Iya, bisa nama guys. Anci kita guys araya. Mang. Hah? Sekarang mah icarana di Tasik, Mang. Kebetulan abi teh lapar pisan. Ada mah hiji, Mang. Panggil dewa aing tinggal manukam. Enggal, abi lapar pisan teu kiat. Tadi mana-mana aing panggil wae tinggal manukia. Berhiji ya. Enggak ada mah hiji. Enggal atuh, Mang. Aing panggil dewa tinggal manukia ampun. Abi teh kan pelanggan setia, Mang. Ya bener rek Malia. Ya leres atuh. Ah, ngaji aing mah. Dayang enggak pakai aing dibohongan we. Tah, artos saking tah. Bener ya? Oh, enggak ada mah hiji. Bener. Ladanan sing rada-ladan nuju panas kabelentang kieu kota Tasik teh geuning. Padaan kumaha? Oh, basona ladaan. Ieu mah lain baso bubur kacang. Bang. Nah, aduh. Nah, sanes baso berarti mah bubur kacang. Pan aing mah dagang bubur kacang, lain dagang baso aing mah. Aduh, Mang. Tiraha betagang bubur kacang aing mah. Pan abi mah, ye lapar, milarian oge baso. Cek aing ini. Dagang baso mangke burit. Amun disukene mah urang dagangna bubur kacang heula. Cek aing ini. Heran aing mah. Kumaha pamikiran aing sih mah. Nah pamikiran anak kumaha pan geus buku aing dagang bubur kacang. Abi teh mang pelanggan setia ieu. Beneran teh di Tasik. Si Mang aing suka teh icaran baso. Nah geuning bubur kacang. Bali mah bubur kacang, ke dagang baso make burit. Ah, itu jelas di Mang Malieur. Mun dagang baso mah dagang baso we Mang. Aduh bante. Teu jelas kumaha panggil ke sidar. Ya, lain tempat abi mah. Ternyata mah bante baso. Nah tempat kumaha? Ieu geus diakan, cari bayar. Hei, Cek aing enak monyet. ah, kulan, lami kan eta. Kela kedap meserlah susunya. Oh. Aing mah jigag. Parapatan jigag kadung ora. Wah, martabak roti bakar. Sepertinya ngeunah ini. Mang baso. Astagfirullahaladzim ya Allah, pangeran nu agung ya Allah ya Gusti. Tadi mana-mana aing panggil tinggal mah ieu aing. Mang Penting. icalan martabak. Aing keur meuli martabak. Meuli. Mang teh kedahna tetep aja jadi penjual tong hayang jadi pembeli. Mang sebagai penjual baso konsisten dengan penjual baso. Ming hayang meuli segala. Heran Mang. cuma pamikiranna. Pananya yang martabak. Pamajikan aing yang martabak, urusan didinya naon? Nah bertayang. Ya, Mang mah cukup. Ya, cukup ngajual. Mang ya, mun hoyong martabak. Mang tinggal icalan martabak. Jadi Mang teh teu kedah meser, cukup ngajual we. Nah, jadi mun hoyong pamajikan Mang hoyong martabak, Mang cekap jadi penjual martabak, kenging jadi pembeli. Konsisten Mang hirup mah. Lieur heran kumaha pamikiranna. Ah, lieur. Iya ka mana tukang martabakna? Pana wae gerungguan. Daya. Bawa panaing gerungguan ka susu tuh kan itu. Oh, gitu. Nyantos satu. Ya, abi we deui. Pantoskeun Mang. Anjing. Kenapa setan Mang bicarana? Aku 10.000 teh tiasa ditabungkeun ku Mang teh. Dah kagak dibelikeun kupat. Terus aing kudu ngapain ana bokan baso gitu. Eta mah kumaha Mang? Kumaha. Balik kumaha aing we atuh aing ke dalam kupat tahu. Abi bade teu miwah. Ya terus maksudna naon datang-datang ka di ujung timnya wadah aing keur ngadar kupat tahu. Abi ngalambung ninggal Mang. Mamna teu buka. Kupat ini mah teh. Dah lain mamna baso. Kan baso mah gratis. Mang nyaliran. Atos ye 10.000 ye. Mang tahuan. Iya, betul jelas. Luncuran datang ka dieu. Nyawa aing keur madang. Teh punten nya.